Wah, luar biasa cita-citana dunungan dulu. Kumaha kula. Kayak ngabogaan anak anu soleh, dek kitu kumaha dan nyaho sorangan. Barudakna pedah pangkat anak raja gerede hulu. Para lontong padahal teu apaleun proses jadi raja teh luar biasa. Anu ngaliwatan susah payah, anu ngaliwatan wah segala rupa rintangan jeung halangan. Ari barudak meureun pikirna karingeunahna ayeuna padahal wah tadi dinya kadang-kadang budak kurang teu apa kana proses. Teu apa kana proses hayangna instan wae. Numatak loba anak-anak raja, anak-anak pejabat anu gerede hulu teh gara-gara kitu meureunna. Hei para denawa. Kumpul. Yang akan semua pangabaktos Gusti mengatapi kalian kepengahan Gusti. Nah, saya ngomong dia meni ganjang-ganjang teuing. Sepados tere. Tere naon? Tere gajian. Jalukan batur-batur. Boros bes. Beres bos goblok lain boros bes. Semohon ganjang teuing. Heeh, sok jalukan. Mangga Gusti mangga. Hey my brother everybody. Naon? Come here. Naon come here teh? Let's go. Teu ngalalarti. Come on. Komo eta naon? Kesindang iye. Naon? Tadi anjing. Eudeuh ieu ge. Ngadon ngaharuleng situ teh. Teu ngarti meureunna. Bukan raya lu mundur mewiti nilayang rana. Allah nilayang rana. Wah, anjing mau balik. Naon? Datang si ieu mau balik anjing. Mabalik Wah, kumaha? kacau. Kacau kumaha? Dadina aing terarencepan ka dieu teh hayang tenang, hirup teh eueuh gantar kakaitan. Hayang nyantai, hayang refresh. Datang si ieu mah asam urat jadi deui grayeun. Kacau deui. Kacau kunaon atuh eta? Kunaon pan nyaho anjing budeg jelema teh. Buat teuing cager eta mah. Nepi ka kiamat ge mau cager-cager. Da nyaho aing mah ceulina di beton. Budeg sateu aing nyaho belegug budeg aing nyaho. Ketika aing nanya, Kumaha? saha nu maot anjing. Alah. Bapak maneh maot. Ubaran ku tutut. Hakan ku sia tutut jeung galengna. Mesti majarkeun bohong gara tempo. Sikan. Nyangakeun simah pangabaktos Gusti diterima. Ulan tuh cek aing oge. Kulana. Alah, tong dijawab Gusti percuma kacape-cape. Mending meser obeng we. Naon? Keur naon obeng, rojok ceulina tuman. Nyangakeun simah pangabaktos Gusti, ae ditarima sia teh. Naonana? Iya. Aduh, mulain. Mimitina ye. Kata merong ka aing minta tulung garanya merong. Aning henteu. Acan belegug atuh sia teh. Kakarek dek aing ngomong teh. Garanya merong. Ya, ayo. Jangan malu-malu. Aku menunggumu.
gereja tempat tuh kali tuh iya tuh iya pergerakan ya pergerakan tuh iya ya we merong itu cek aing oge merong ya sok lalajo na YouTube aing teh apalan atuh anjing pe sungut sia bau bangke sungut sia bau bangke alhamdulillah teu sangka naon anjing rek nyalon dewan anjing makadengena eueuh nu nyalon dewan beleguk sungut sia bau bangke aduh teu sangka dulur aing alhamdulillah ngiring binga ti partai mana anjing eueuh nu nyalon anjing sungut sia bau bangke oh partai hayam pelung aduh anu gambarna tiren anjing ngiring binga alhamdulillah insyaallah dirojong eueuh nu nyalon amin mudah-mudahan insyaallah eueuh nu nyalon manggakeun abdi jadi tim sukses nama tenang anjing tim sukses budeg anjing aduh alah tenang mudah-mudahan salira cing jadi omat keun urusan anu jurekam nama abdi juru kampanye anu kaitu ka di nama abdi tenang eueuh nu nyalon tenang urusan baligo mah tenang kantun didinya make dipoto heula make kopiah make dasi eueuh nu nyalon is kopiah lain make helm teu aya calon make helm make kopiah heuh anjing aing teh nyalonkeun is senyum kitu tah meka tingali ku batur teh katingali amis budi dina baligo teh heuh anjing aing nyahong anu nyalon is kameja tong make kaos oblong kameja mun bisa mah batik diluyukeun sareng di urang non teh tradisi di urang make batik rek batik polos di mana anjing batik polos sia di mana-mana ge batik mah bercorak amin mudah-mudahan insyaallah alhamdulillah teu sangka ning dulurang bade nyalonkeun bagja aya peningkatan saleh hiji bisa ngawakilan aspirasi masyarakat didoakeun cing jadi ku urangnya da baheula mah abdi teh nyaho di teh bangsat hayam ayeuna bade nyalon dewan teu sangka eueuh nu nyalon Aisyah milik jelema mah kitu milik matara pahili-hili bagja tara pahala-ala milik jelema mah kadang-kadang tina goreng jadi alus husnul khotimah disebutna baheula ge aya baboteruan abdi milik jelema mah teu kabayang tukang beca ungapoe ngabeca kabeneran ni menang borongan nanti di Jawa Barat ke Sumatera ngabeca ungapoe 3 minggu terbalik-balik tapi ka maotna majar teh milik si haji itu tak bulan Sumohon bade ngadukung tuh dunungan ge ngadukung alhamdulillah dunungan ge ngadukung teu sangka naon sumohon tuh dunungan rek mere kaos rek nyumang kaos bulan sae mangga sabaraha ribu eueuh nu nyalon 2.500 mangga naonna mangga di sablon nama ku abdi tenang bulan sae mangga insyaallah tenang urusan tuh geuningan milik mati mana we kaos ayeuna geus pugu nya kaos ayeuna pugut bulan sae mangga naonana sumohon mangga
Insya Allah bulan gitu hiji-hiji liur ya abi nu ngomong aja Puas ya. Wah, ditonyok tuh. Jangan meren. can jadi can naon geus nyiksa rakyat goblok kumaha geus jadina jadi dewan nyiksa rakyat gitu nu nyalonkeun anjing ya sia mah bangsat tetep bangsat goblok kabina-bina teuing jeung wani nyalon teh naon anjing iya kumaha teh ngadong garelut hei naon teh si ieu nyalon dewan tapi tunggal deungeu kabina-bina teuing teu jadi aing jadi pendukung maneh kabina-bina teuing sateu apa kana aturan tunggal deungeu hampang leungeun jadi dewan kitu patut kabina-bina tengah gurat jagat aing tah neutek leuker melah jantung sia mau jadi dewan nepi ka saumur-umuran nu nyalon anjing ke hayang nyalon sia ampun teu ngarumasakeun maneh hirup teh sia boga adat kitu hayang jadi dewan boga adat tunggal teungel hayang di dewan kabina-bina teuing nu jadi dewan tong didukung cuman teuing teh anjing ai kudu kumaha anjing ai kudu kumaha ai kudu kumaha montong seseurian teh ceurik anjing diuk di tukang sia naon di tukang diuk mung aing merek di tukang diukna cek aing ge kitu teh nah menin ojrog aing tentara deh